bikin sebuah komitmen yang jelas kumaha sabab cek Imam Ghazali agama jeung politik teh adilanceuk teu bisa dipisahkeun. Contoh di Simkuring ada kejelasan dengan salah satu pejabat di Ciamis. Simkuring mau nyebatkeun, Masya Allah imbasna ayeuna seueur kebijakan-kebijakan anu berpihak anu memang karaos ku warga masyarakat. Alhamdulillah. Simkuring bade ngadongeng heula sali. Cung di dieu nu kantos ka kebun binatang. Cung. Cung nu kantos ka kebun binatang. Anu pernah ningali dina TV we atulah. Cung saha? Nya so ayeuna ku ibu jeung ku bapak ku aa ku teteh bayangkeun aya hiji kebun binatang kemudian kabanjiran. Ieu kebun binatang teh kabanjiran ku akibat hujan anu teu eureun-eureun. Maka apa yang terjadi? Hewan-hewan berhamburan, dimulai toke, maung, orai, manuk. Gawat atuh bantuan ngarah tereh. Hah? Tetap. Gajah. Tuh, naon wae hewan kebun binatang. Aduh, unur-unur aya di kebun binatangnya. Di iraha itu aya unur-unur. Singkat cerita, bayangkan kebun binatang eta teh kabanjiran ku akibat gara-gara hujan anu teu eureun-eureun, terus-terusan hujan akhirna banjir teu eureun-eureun, kandang-kandang raruntuh, hewan-hewan kararabur, aya anu diteuleum, aya anu pararaeh, tapi didinya aya hiji hewan anu salamet, nya eta sakali dising tarik pembari ningali ka urang atuh. Ieu si monyet teh tuluy naik kana tangkal kalapa, geus dina tangkal kalapa nangkot hanapeun kalapa, hanapeun daunna maksudna. Hujan ngagepret terus teureun-eureun. Akhirna hewan nu aya di kebun binatang paeh kabeh, teu aya anu nyesa. Begitu isukna hujan reda, begitu hujan reda, ieu si monyet masih keneh nangkot dina tangkal kalapa. Begitu red kahanap ningali aya siga babalongan urut cai banjir nu tadi. Nyampak aya lauk opat siki. Geus kitu tuluy si monyet teh turun kahanap sabab cek pikiranana euleuh geuning itu aya lauk opat siki. Cacak-cacak aing wae anu dihanapeun kalapa kacak celakan ku hujan tiris komodisi eta kakeueum. Cek saha? Cek monyet. Akhirna ieu monyet teh turun ka handap, begitu geus dihandap ieu monyet teh langsung mangku kana lauk nu aya opat. Lauk emas aya opat dirawu ku monyet, kemudian dikekepan dengan penuh kasih sayang. Cek monyet, karunya teuing maneh uk. Geus kitu teh tuluy dikekepan eta lauk teh ku monyet. Bari dihaneutan, karunya teuing cenah aing wae anu kacak celakan ku cai hujan karasa tirisna, komo deui nyaneh opatan cenah kakeueum ku cai. Cek saha eta? Cek monyet. 1 menit 2 menit masih keneh uyek-uyekannya. 3 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, akhirna lauk namot eta gitu. Kemudian timbul pertanyaan, kira-kira
kesalahan apa yang dilakukan ku monyet? Ngacung, pemuda kudu berani. Negara Indonesia baheula merdeka teh ku para pemuda. Cung, door prize aya hadiah 100.000. Maju. Sok naik atuh. Saha namina? Ajis, Ajis. Terus nikah teh ajan? teu ajan. Pajeng teh? Teu ajan. Mohon, sok rada lebar. Lepat nama pengintar. Teterangan lauk teterangan. Ya, tepuk tangan. Oh, jantan lepat nama begitu. Tadi emutan ku mau nyata Pak, ayo lauk mah kapanan tadi. Tos uning apa tadi nacai gitu. Udah karena karunya hungkul penginten, tapi tadi emutan gitu. Cekap jawabannya. Jawabannya betul atau salah? Jawabannya betul tuh Bu. Jawaban Ajis ternyata kurang tepat. Silakan kembali ke tempat. Sim kuring nyungkeun hiji deui. Pemudi ayeuna. Pemudi mah berani. Pertanyaan anak, apa kesalahan monyet? Ayo kadia. Istrian kadia. Bang kadia. 100.000. Kita berikan tepuk tangan dulu buat ibu ini, wah luar biasa. Sararasna monyetna itu boloko anu pinterna abi gitu atau sakit itu abi mah mohon ada bukti ada diraraskeun Jawabannya kurang tepat deh Pak. Wah gagal ya. 50.000 sewa 50.000 Hah? Tapi walaupun gagal, kesa kenapa anu tadi ka dia cenah. Walaupun gagal tetap dikasih hadiah. Waduh. Penjakal teh naik. Ya, berikan tepuk tangan dulu dong buat kawan kita yang telah mendapatkan hadiah. Pun. Bu, lanjut Bu. Pertanyaan anak, naon kesalahan monyet? Kusim kuring diwalam. Kesalahan monyet adalah dia terlalu mengedepankan persepsi sendiri. Cek bahasa akademik nama individual perception. Mestinya si monyet melakukan sesuatu itu harus berdasarkan institutional perception. Naon sababna? Sabab monyet tidak hidup sendiri. Di situ ada makhluk darat, ada makhluk udara, ada makhluk air. Coba makhluk darat, makhluk udara, makhluk air ngariung tiluan, musyawarah komunikasi didinya, mencari mufakat, maka tidak akan terjadi mengedepankan persepsi sendiri. Hadirin ibu bapak sadayana, kegagalan suatu masyarakat adalah jika ada masyarakat yang selalu mengedepankan persepsi sendiri tanpa ngariung, tanpa ngobrol, tanpa musyawarah.
maka ulah aneh saupamina tika pungkur seueur caleg nu datang ka dieu, seueur calon bupati nu datang ka dieu, calon gubernur nu datang ka dieu, bahkan calon presiden nu datang ka dieu, tapi ketika jadi tidak berdampak apapun ke masyarakat orang dia. Kenapa? Karena diantaranya terlalu banyak yang memikirkan, yang menggunakan individual perception, mengedepankan persepsi sendiri. Nah, kumaha tuh? Wah, lamun sim kuring ya. Lamun sim kuring ketika berbicara urusan politik. Ibu, bapak, ieu mah ngawartosannya. Ngawartosan ka ibu-ibu jeung ka bapak-bapak. Lamun aya caleg datang, halo? Lamun aya caleg datang, ajak ngobrol, ajak musyawarah. Kumaha musyawarahna? Ajak musyawarah. Ayeuna rek kumaha, engke geus jadi rek kumaha. Bikin sebuah komitmen yang jelas. Jelas kumaha? Sabab cek Imam Ghazali, agama jeung politik teh adi lanceuk teu bisa dipisahkeun. Contoh di Simkuring, ada kejelasan dengan salah satu pejabat di Ciamis. Simkuring mau nyebatkeun. Masya Allah, imbasna ayeuna seueur kebijakan-kebijakan anu berpihak anu memang karaos ku warga masyarakat. Alhamdulillah. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu adalah keputusan politik. Maksudna kumaha? Lamun dibenjer-beaskeun mah kieu keputusan politik teh aya anggota dewan teh rapat di ditu tuh, kemudian ngarapatkeun hiji perumusan naon bae, misalkan nyeun produk hukum, nyeun produk undang-undang, nyeun produk peraturan, dirapatkeun jeung bupati, akhirnya jadilah sebuah peraturan, jadilah perbub, jadilah perda dan lain sebagainya. Akhirnya itu yang berlaku kepada masyarakat. Kahartos manawi? Kahartos? Tak gitu.